cerdas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para hadirin anu kusim kuring di bihormat, satos urang sadayana saminggon kamari samalem robono kalangkung sempat urang sadayana libur heula. Alhamdulillah Allah dinaungi nu ayeuna nakdirkeun di urang sadayana kalayan mudah-mudahan disarengan ridho anjeunna urang tiasa hadir di majlis raskeun hanca anu katunda perihal kajian rutin urang sadayana Kitab Bulughul Maram masih ngeunaan babu nawaqidil wudu, pirang-pirang nu ngabatalkeun kana wudu. Parantos sababaraha hadis anu didugikeun, tos sababaraha kajian anu kurang sadayana dilakukeun dilakonan terkait sinarang bab-bab nu ngabatalkeun kana wudu duwi ka ayeuna teu acan rengsek. Ayeuna majeng kana hadis anu ka nu salajengna wa an Abdullah ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhuma inna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin alla yamassal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malikun mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun. Laras saya tanya wa an Abdullah ibni Abi Bakrin sareng hadis katampi ti Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna duaan. Inna fil kitabi sabenerna dina surat dina jero surat alladzi katabahu nu parantos nyerat kana eta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin ka Amr bin Hazm alla yamassa nyaeta ulah ngarampa Al-Qur'ana kana Al-Qur'an illa tahirun kajaba jalma anu suci. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Malikun Imam Malik mursalan sacara mursal wa wasalahu sareng parantos ngamausulkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban wa huwa sedengkeun ieu hadis teh ma'lulun ma'lul.
Wa an Abdillah bin Abi Bakrin sareng hadis katampi ti Abdillah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna duaan, inna fil kitabi sabenerna dina jero kitab, dina jero surat, alladzi katabahu nutos nyerat kana eta surat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin ka Amr bin Hazm, alla yamassa nyaeta ulah rek ngarampa ngaragap nyentuh Al-Qur'ana kana Al-Qur'an illa tahirun kajaba jalma anu suci. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Malikun Imam Malik mursalan sacara mursal atanapi kalayan mursal, wa wasalahu sareng parantos ngamausulkeun kana ieu hadis An-Nasa'i atanapi tiasa wa wasala teh tos ngariwayatkeun sacara mausul kana ieu hadis saha An-Nasa'i Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban, wa huwa sareng ieu hadis teh ma'lulun eta anu ma'lul. Sareng ieu hadis eta anu ma'lul. Para wargi sadayana nu kusim kuring dipihormat, ieu hadis teh anu dijantenkeun dalil ku sabagian ulama rehna keur jalma nu hadas, jalma anu henteu suci tina hadas maka teu kenging ngaragap kana Al-Qur'an. Bahkan diharamkeun. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dina wengi ayeuna urang dugikeun dua pendapat ulama-ulama. Anu kahiji ulama-ulama anu nyebatkeun bahwa jalmi anu nuju gaduh hadas haram ngarampal Al-Qur'an, dalilna naon wae. Nu kadua aya deui ulama anu nyebatkeun nu hadas anu henteu suci kenging ngaragap kana Al-Qur'an. Duanana dumasarkeun dalil, duanana dumasar katerangan. Hadirin rahimakumullah,
sajabi ti hadis anu nembe urang sadayana tos paosnya. Kalimat Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, ulah ngarampa kana Al-Qur'an kecuali anu nu suci, berarti anu bersih tina hadas. Ieu kalimat nu nembe teh aya dina naon? Saurna dina surat anu pernah ku Rasul diserat dikirimkeun ka hiji sahabat namina Amr bin Hazm. Salajengna nu diangge dalil haram anu gaduh hadas ngaragap Al-Qur'an ieu teh kalebat ayat Al-Qur'an. Kalebat ayat Al-Qur'an. Ayatna nu mana? Ayat-ayat menyebutkan kieu la yamassuhu illal mutahharun. Surat naon ieu teh para Ibu? Aya nu hafidhah di dieu, hafid. Surat Al-Waqiah ya. Surat Al-Waqiah. Tiasa ditinggal ayatna ku para ibu, ieu dina surat Al-Waqiah ayat 78. La yamassuhu illal mutahharun. Hartosna naon ieu teh? Teu aya anu nyentuh kana Al-Qur'an, ngarampa kana Al-Qur'an kajaba jalma-jalma anu disucikeun. Aya ulama anu nyebatkeun kieu, walabdul ayati khabarun wa maknaha at-talab. Jadi upami ditinggal teks ayatna, ieu aya teh naon? Khobar, berita. Teu aya nu ngaragap, nu nyentuh, nu mawa kana Al-Qur'an kecuali jalma-jalma anu suci. Wa maknaha at-talab, tapi saur ulama hartina ieu aya teh at-talab parentah. Sami sareng kieu ulah ngaragap kana Al-Qur'an kajaba jalma-jalma anu suci. Suci tina naon? Tangtosna tina hadas. Para wargi sadayana sakali deui berarti urang sadayana pahamnya nu dijadikeun dalil teu kenging ngarampa kana Al-Qur'an kecuali anu suci, dua nya, hiji tina Al-Qur'an, hiji tina hadis. Teras nu kadua, aya ulama nu nyebatkeun nu berpendapat jalmi nu gaduh hadas atanapi bahasa urang mah nu teu boga wudu kitu nya, aranjeunna nyebatkeun teu haram ngaragap kana Al-Qur'an. Dalilna naon? Dalilna teh surat Al-Waqiah nu tadi keneh. La yamassuhu illal mutahharun. Naon anu janten titik perbedaanana? Nu jadi titik perbedaanana teh dina ngamaknaan al-mutahharun. Ku ulama nu kahiji mah ulama-ulama nu kahiji nyebatkeun mutahharun di dinya teh jalmi.
Takulama nu kadua mah nu nyebatkeun ngaragap Al-Qur'an sanajan nuju hadas kenging al mutahharun di dinya teh nyaeta para malaikat. Teu nya. Maksudna kumaha? Tinggal dina surat Al-Waqiah ayat nu sateu acana. Ayatna teh kieu, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Hartosna naon? Sabenerna Al-Qur'an teh bacaan anu mulia anu dijaga di Lauhul Mahfuz. Teu aya nu ngaragap mawa ieu Al-Qur'an kajaba para malaikat anu suci, nu disucikeun. Ngeunaan ayat ieu para wargi sadaya Ibnu Zaid anjeunna nyebatkeun kieu za'amat kufaru Quraisyin, jalma-jalma kafir Quraisy teh gaduh dugaan, gaduh sangkaan, nyangka naon anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin. Qur'an teh lungsur ti Allahna dibawa ku setan. Sakali deui saya teh nu nyangkana jalma-jalma kafir Quraisy maranehna nyieun tuduhan bakat ning kumbung nuturkeun Nabi Muhammad, bakat ning kumbung nuturkeun Al-Qur'an, maranehna ngadamel tuduhan ta cenah Al-Qur'an anu dibawa ku Nabi Muhammad teh datangna ti setan gitu. Ta kusabab aya anggapan kitu fa akhbarallahu taala annahu la yamassuhu illal mutahharun. Allah weh masihan kabar sakaligus bantahan kana eta dugaan, kana eta tuduhan bahwa Al-Qur'an lungsurna ti Allah teh teu dibawa kajaba ku malaikat-malaikat anu suci, nu disuci. Itunya. Di kumaha narjemahkeunana la yamassuhu teu aya nu ngaragap mawa kana ieu Al-Qur'an ti saha? Ti Allah ka Nabi Muhammad kajaba dibawana teh ku malaikat. Itunya anu sifatna malaikat teh kumaha? Disucikeun. Maka saur pendapat nu kadua mah lamun ieu ayat dijadikeun dalil nu gaduh hadas haram ngaragap Al-Qur'an nyambung teh? Henteu, da ayat nu memang berbicara tentang malaikat. Allah ngabarkeun Al-Qur'an teh dibawana teh ku malaikat lain ku setan. Kartos ieu teh. Mohon. Janten numutkeun pendapat nu kadua mah kenging nu hadas oge ngaragap kana Al-Qur'an. Tah teras para wargi sadayana ieu teh aya ayat anu senada nya. Sinareng surat Al-Waqiah ayat dina surat Al-Waqiah nu tadi dina surat naon? Dina surat Asy-Syu'ara 210 dugi ka 212. Ya kanggo ngiatanana kitu nya. Aya ayat nu nyebatkeun kieu wa ma tanazzalat bihi syayatin. Henteu nurunkeun kana Al-Qur'an saha? Setan. Surah Allah teh setan henteu aya ikut campur, teu aya ikut serta dina nurunkeun kana Al-Qur'an. Nya. Wa ma yambagi lahum malah teu pantas keur setan pipilueun nurunkeun kana Al-Qur'an. Wa ma yastati'una innahum anis sam'i lamajulun. Teu pantas setan nurunkeun kana Al-Qur'an, moal mampuheun nurunkeun kana Al-Qur'an, baroraah nyepeng ngaragap ngadengena wae cenah dijauhkeun setan mah. Tah kitu para wargi sadaya nanya. Jadi sekali deui berarti surat Al-Waqiah, surat Asy-Syu'ara tadi sabagian ayatna
surat Al-Waqiah ayat seberapa tadi teh 77 diikeun ka 78 itunya sinarang As-Su'ara 210 212 ya teh bantahan kasaha kajal majama kafir Quraisy anu nyebatkeun Al-Qur'an dibawa ku setan. Jadi mun ceuk Sunda mah kieu baroraah mawana nyepengna ngadengena wae kitu nya geus dijauhkeun setan. Eta para wargi sadayana. Terus qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir nyebatkeun kieu wa hadzal qaulu qaulun jayyidun ieu teh pendapat nu kalintang saena cenah kitu nya. Pendapat nu kalintang saena. Para wargi sadayana seiring waktos bahkan tiba heula mulanya kan seueur tuduhan-tuduhan kana Al-Qur'an. Kafir Quraisy menyebatkeun ta cenah dibawana teh ku setan Al-Qur'an teh. Sehingga teu pantes dituturkeun, teu pantes diimani gitu. Terus teh ningan seiring waktos deui muncul jalmi-jalmi anu ngaekspresikeun teu imanna kana Al-Qur'an aya nyebutkeun Al-Qur'an teh ayat-ayat setan cenanya. Sada teh jalmina teh emut keneh teh. Nah, Salman Rushdie nya nyebutkeun ayat-ayat setan. Eta para wargi sadayana salajengna aya pendapat ti sahabat Ibnu Abbas. Saur Ibnu Abbas kieu la yamassuhu illal mutahharun nu dimaksud la yamassu illal mutahharun teh alkitabul ladzi fis sama Quran nu aya di mana di langit itunya pan urang tos pada terang Al-Qur'an teh disimpan di langit di mana di Lauhul Mahfud. Di Lauhul Mahfud diturunkeun ka mana? Ka Nabi Muhammad, sanes teu waka ka Nabi Muhammad. Ka langit dunia. Itunya di langit dunia, langit dunia teh langit nu caket. Di lamun urang lungsur kaburuan tangah tuh itu langit gitu. Eta langit nu caket teh. Deta langit teh aya naon? Aya nu disebat Baitul Izzah. Baitul Izzah. Tilauhul Mahfud secara keseluruhan jumlatan wahidatan dilungsurkeun ka Baitul Izzah. Anu sabaraha ayat? Al-Qur'an teh sabaraha ayat? 6.000, 600, 60, ngarah terehnya kempeng gitu. 6.236 ayat. Sadayana simpan we di Baitul Izzah dicanak ku malaikat. Eta anu dina Al-Qadar disebutkeun inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami nurunkeun Al-Qur'an dina maleman Lailatul Qadar. Anzala rumusna teh anzala wajan af'ala. Hartina turuna Al-Qur'an teh sakaligus itunya tilauhul mahfud ka langit dunia ka langit nu kahiji Baitul Izzah. Terus we ti Baitul Izzah ka Nabi Muhammad sami dicanakna ku saha ku malaikat ngan bentenna ti Baitul Izzah ka Nabi Muhammad mah tadarruj teh bertahap teu sakaligus itunya duikeun ka dina sejarahnya efkeun waktos 23 tahun nya kirang langkung 23 tahun. Teras we nungtut ti dinya mah nu kahiji surat naon? Al-Alaq. Sabaraha ayat? 5 ayat nya. Al-Alaq teh sabaraha ayat? 18. Ta eta teh 5 ayat turunkeun ka Nabi Muhammad sasesana engke sababaraha waktos kapayuna saatos kaselang ku surat-surat nu sanes. Jadi teu kieu para ibu, para bapak pang pertamana lungsur 5 ayat misalnya tas teh selang tidinya majeng genep ayatna tah henteu kaselang heula ku surat nu sanes. Kumaha nyambungna tuh beut bisa ti ayat genep nepikeun ka 18 bisa nyambung deui sareng ayat
kahiji di kalima. Eta teh nyambungna teh peda setiap lungsur Al-Qur'an ayat Al-Qur'an Nabi sok nyebatkeun ka sekretarisna tah ieu ayat tuna dina surat anu. Jadi lamun urang ayeuna Al-Qur'an ya Al-Baqarah 286 ayat. Tah eta teh instruksi Nabi. Ya ayat simpen dina surat Al-Baqarah, ya ayat simpen dina surat Nusanes, eta instruksi Nabi itu. Itu para wargi sadayana. Terus urang ge terang tehna lungsurna Al-Qur'an ka Nabi Muhammad teh dina waktos Nabi Muhammad nuju aya di mana? Nah, nuju naon? Nuju tahannus ya, nuju tahannus. Jadi dina hadis Imam Bukhari aya hadis anu panjang nerangkeun awal mula turun wahyu. Eta teh hadisna teh sabaraha hadis kitu nya. Menjelang usia Nabi 40 tahun, Nabi teh resep tahannus Bu. Ibadah sosoranganan, angkat ka gunung gitu nya, milih guha didinya ibadah. Gitu. Eta teh sasasi salik didinya teh kuih deui kabojona nyanak bekal gitu. Dina hiji mangsa anjeunna nuju ibadah di eta tempat ternyata tiba-tiba aya anu sumping. Saha nu sumpingna teh? Lan cantarangan malaikat Nabi Muhammad oge ieu teh. Cantarangan malaikat. Kitu nya. Cantarangan malaikat nganu jelas begitu sumping ieu makhluk ka Nabi Muhammad teh meluk jadi tanpa kenalan heula teu basa-basi kitu nya. Muhammad abdi teh malaikat diutus ku Allah teh kitu. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad dipeluk saur ieu makhluk teh Iqra. Nabi Muhammad bingung mah ana biqariin abdi mah teu bisa maca naon nu kudu dibaca cenah ieu teh gitu. Macakeun malaikat teh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sinarang salajengna kitu nya. Dina kaayaan sieun reuwas Nabi Muhammad teh anjeunna ti buburannya kuih ka bumina ka bumi Khadijah bari kesang badag kesang lemut kitu nya. Sabab malaikat henteu ngarupakeun jalmi dina waktos eta teh nya. Tos sumping ka saha kabojona dina kaayaan geumpeur reuwas kesang badag kesang lemut kitu nya. Ditaros ku bojona aya naon ieu teh teu waka ngawalar nya. Nabi Muhammad teh disisimut teh heula dihaharudung. Tos lalar nembe ku Khadijah teh cing cenah aya naon ieu. Diwalar ku Nabi Muhammad kajadian sapertos tadi rada reuwas Khadijah teh ieu teh cenah makhluk naon nya nu nyamperkeun teh gitu. Cenah urang naroskeun we hayu cenah urang kapun paman. Jadi situ Khadijah teh gaduh paman namina teh Waraqah bin Naufal. Anjeunna teh seorang pendeta anu tos biasa nyalin kitab-kitab Injil. Kitab Injil teh isi kitab Injil teh kana bahasa Ibrani. Teh nya. Anjeunna teh pendeta ulama gitu nya. Sumping Khadijah nyanak Nabi Muhammad dicarioskeun naon anu kaalaman saur ieu Waraqah bin Naufal teh eta teh cenah nu datang ka anjeun teh namus sanes malaikat. Namus cenah kitu nya. Ieu namus teh cenah anu sok biasa datang ka saha ka jalma-jalma nu diangkat janten nabi jeung rasul. Ta ieu teh cenah jadi tanda anjeun teh bakal jadi nabi jeung rasul gitu. Mun mah cenah umur kuring ye engke panjang nepi ka anjeun cenah bakal ngalaman diusir, anjeun ngalaman diancam ku kaum anjeun, kaula cenah rek ngabela gitu. Saur Khadijah teh saur Nabi Muhammad nah cenah bakal abdi teh diancam, bakal diusir, bakal dimusuhan, bener cenah bakal gitu.
sabab anjeun rasul utusan Allah pasti boga musuh, pasti loba jalma-jalma nu nolak kana kehadiran anjeun sebagai rasul. Ngan ditakdirkan Yuswa Warokoh bin Naufal teh tedugi ku kana masa-masa Nabi Muhammad ngalaman diusir, ngalaman diintimidasi, ngalaman diancam ku kaumna gitu. Eta para wargi sadayana tati dinya teh ras-rasan we lungsurnya ayat-ayat Al-Qur'an teh dugikeun ka nyiapkeun waktos 23 tahun kabagi 2 periode, aya periode Makkah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun kitu nya. Eta para wargi sadayana eta saur Ibnu Abbas la yamassu ilal mutahharun teh kitab nu aya di langit didugikeun ka Nabi Muhammad teh saha nu ngadugikeunana lain setan sakumaha anggapan kufar Quraisy tapi dibawa ku malaikat. Kusabab dibawa ku malaikat berarti keotentikan Al-Qur'an teh terjaga. Kitu nya. Pasti terjaga. Di urang kan seueur jami nu nyeleneh nya. Anu nyeleneh gitu. Nyeleneh teh kieu aya nu nganggap malaikat naon istilahna teh? Teu bisa ngabedakeun rupa. Ari rupa Nabi Muhammad jeung Ali bin Abi Thalib teh cenah sarimag. Ieu teh wahyu teh cenah ieu ayat Al-Qur'an kuduna ka Ali cenah kusabab sarimag rupana salah ka Nabi Muhammad. Jadi cenah Muhammad nu jadi rasul teh gitu. Aya kelompok nu kitu. Para wargi sadaya. Anehnya berarti nganggap malaikat naon ari kitu. Dianggap malaikat teh bodoh gitu nya. Nepi ka salah alamat gitu. Jika lagu saha ya salah alamat ingat. Terus sedeui pendapat-pendapat nu sanesna nu ngiatan kanggo nu tadi nya diantawisna ya ditambihan deui para wargi sadaya. Pendapat sahabat Sa'id bin Jubair la yamassuhu ilal mutahharun teu aya nu mawa ngaragap kana Al-Qur'an teh kecuali al-mutahharun. Saur Sa'id bin Jubair al malaikatul ladzina fis sama nyaeta al-mutahharun teh para malaikat nu aya di langit. Falaisa fil ayati dalilun wala sibhu zalilin liman yaqulu innal mushafa la yamassuhu illa tahirun. Maka ayat nu tadi teh teu bisa dijadikeun dalil bahkan teu nyarupaan acan gitu nya pikeun dijadikeun dalil bahwa teu meunang ngaragap kana Al-Qur'an kajaba jalma anu suci. Gitu. Terus ayeuna kedudukan hadis nu tadi nu dina kitabnya hadis tadi teh Amr bin Hazm nya Amr bin Hazm ti saha Abdullah bin Abi Bakar ya. Di dia aya ungkapan kieu wa qad dha'afan Nawawi wa Ibnu Katsirin fi irsyadihi wa Ibnu Hazmin hadits Hakim bin Hizam wa hadits Amr bin Hazm jami'an. Imam An-Nawawi sareng Imam Ibnu Katsir anjeuna ngadoibkeun hadis nu tadi. Hadis nu mana? Hadis anu ti Amr bin Hazm bahkan aya deui hadis ti saha nu teu diserat dina Kitabul Maram tadi, hadis ti Hakim bin Hizam.
Jadi intina kieu tuh ngarah ka hartos mah di antawisna aya sababaraha hadisnya sanes hadis nu tadi wungkul anu eusina dianggap jadi dalil bahwa ngaragap Al-Qur'an teh teu kenging kecuali anu bersih tina hadas. Aya hadis ti saha Hakim bin Hizam, aya hadis ti Amr bin Hazm. Saur Imam An-Nawawi, saur Imam Ibnu Katsir eta hadis teh sadayana teh dhaif. Eta hadis teh sadayana lemah, berarti teu tiasa dijantenkeun hujjah. Terus wa qad asnadahu ada rukotni atanapi ada rukutni. Ayeuna mah Imam Darqutni para wargi sadayana nyandarkeun ieu hadis ka Amr bin Hazm, sinarang Abdullah bin Amr, Utsman bin Abi Al-Asim, wa fi isnadi kulli minhuma nadharun. Jadi riwayat ngeunaan hadis-hadis nu tadi eta teh nadharun. Ari nadharun teh kedah ditinjau ulang kitu nya. Berarti aya rawi-rawi anu bermasalah kitu nya. Terus aya deui cenah hadis dikaluarkeun ku Imam Al-Hakim sami sareng tadi hadisna nyebatkeun teu meunang ngarampak kana Al-Qur'an kajaba anu suci. Gitu. Ya Imam Hakim nu ngariwayatkeunana tapi cenah dina sadadna aya hiji rawi namina Suaid bin Abi Hatim wa huwa dhaifun. Ieu rawi teh rawi anu dhaif. Kitu nya. Berarti upami rawi dhaif imbasna hadisna ge dhaif, upami dhaif teu tiasa dijantankeun hujjah. Ieu numutkeun ulama nu kadua. Berarti sakali deui numutkeun ulama nu kadua sanajan nuju hadas kenging ngarampa kana Al-Qur'an. Terus ieu aya tiasa dianggap kesimpulan akhirnya tina permasalahan anu nembe. Ieu mah madhab Ibnu Abbas, wa dahaba Ibnu Abbas wa Sa'bi wa Dhahab wa Zaid bin Aliyin wal Muayyid billah. Jadi Ibnu Abbas, Imam Asy-Sya'bi, Imam Ad-Dhahab, Zaid bin Ali, Daud, Abu Daud sinarang Ibnu Hazm, Hamad bin Abi Sulaiman, sur aranjeuna nyebatkeun kieu yajujul lil muhdis hadasan asgoro masul mushaf, kenging nu gaduh hadas, hadasna hadas alit nyentuh ngarampak kana Al-Qur'an. Kumaha lamun maca Al-Qur'an biduni masin tanpa dirampak pahiya jaijatun, kenging eta oge ittifaqan secara kesepakatan secara ittifaq. Begitunya para wargi sadayana ta intina janten kieu dina bab fikih mah moal leupas tina nu namina terjadi silang pendapat kitu nya. Dalil-dalilna duanana parantos didugikeun sapertos tadi. Ngan intina kieu para wargi sadaya dina kitab Tawdiul Ahkam pan tadi teh aya kalimat naon teu meunang ngaragap kana Al-Qur'an kajaba anu suci. Asor ulama kieu ari nu dimaksad suci di dieu teh suci tina naon? Sabab ari kecap tahir nu hartina suci ieu teh cenah mustarok maknana teh. Mun dina ilmu bahasa manaon? Hiji kalimat maknana seueur. Non homonim teh hilap di sini kuring. Homonimnya. Naon homonim? Saur dina kitab Tawdiul Ahkam disebutkeun kieu kahiji hartos tahir teh
para wargi sadayana nyaeta jalmi muslim. Itunya al muradu bitahir al muslim. Berarti sami sareng kieu lamun dihubungkeun sareng hadis nu tadi teu meunang ngarampa kana Al-Qur'an kajaba jalma anu muslim. Sabab tahir dina teh muslim. Naon dalilana dina surat At-Taubah ayat 28. Dina surat At-Taubah aya kalimat kieu innamal musyrikuna najasun. Jalma-jalma musyrik teh najis. Berarti jalmi muslimah suci. Lamun tohir didinya hartina jalmi muslim, balikeun kana hadis nu tadi ulah ngaragap kana Al-Qur'an kajaba jalma nu muslim. Itunya. Nah, ieu teh dibantah Bu dina sabagian kitab mah dina tanya jawab Hasan nya. Ahmad Hasan anjeunna mapariran pemaparan kieu ari Rasul teh cenah kitu nya. Rasul teh sok ngintun serat kasaha ka raja-raja kafir. Ari dina seratna teh sok diserat ayat-ayat Al-Qur'an. Itunya diserat ayat-ayat Al-Qur'an. Kirimkeun ku sahabat nu ditugaskeun, katarima ku raja, katarima ku penterjemahna, diragap deh, diragap, termasuk bakal karagap ayat Al-Qur'an anu ditulisna gitunya. Berarti lamun hartosna kitu henteu tepat. Naon margina? Nabi ge ngintunkeun serat ka raja-raja kafir di lembetna aya seratan Al-Qur'an. Meureun upami mah teu meunang ngaragap kana Al-Qur'an ku Rasul ayat Al-Qur'an jalma kafir urang ngaragap kana Al-Qur'an, berarti Rasul moal nyerat ayat Al-Qur'an dina eta surat. Itunya. Terus fal murad biha taharatun ma'nawiyatun i'tiqadiyah. Dan nu dipimaksad jalma musyrik najis teh najis naon eta teh sanes najis awakna nya tapi i'tiqadna kayakinanana akidahna. Terus nu kadua al muradu bihi at-tahir minan najasah. Nu dimaksad tahir la yamassuhu la yamassal Qur'an illa tahirun. Ulah ngaragap kana Al-Qur'an kajaba anu suci. Bisa dipahami nu kadua mah nu suci teh suci tina najis. Ya, nu suci tina najis. Sapertos dina hadis tentang ucing dengan dina bab naon teh? Bab susucinya. Nabi nyebatkeun kumaha? Innaha laisat binajasin. Ucing teh nu sok ngurilingan aranjeun lain najis. Berarti amun lain najis suci. Itunya. Berarti teu meunang ngarampa kana Al-Qur'an kecuali ucing. Da suci gitu kan. Tasami ya ge para wargi sadayana saur sabagian ulama henteu pas cenah kitu nya pami di hartosan kitu keur mah nu tadi teh Nabi ge sok ngirimkeun surat anu dilebetna aya ayat-ayat Al-Qur'an ka raja-raja kafir sementawis ngaran jalma kafir moal terjaga awakna leungeunna tina najis kitu nya. Terus anu salajengna nu katilu nu dipimaksad kalimat at-tahir teh bersih tina junub. Itunya bersih tina junub gitu. Lamun jalmi teu gaduh hadas junub berarti ya jalma dianggap suci da kitu. Berarti lamun nu tadi tahir di hartosan sapertos nomor 3 bisa kieu teu meunang ngaragap kana Al-Qur'an kajaba jalma nu bersih tina hadas junub da kitu nya. Terus nu kasabriji
Katilu kapan temen teh? Katilunya. Ya nu kaopat. Nah, nu kaopat mah ari tohir teh bisa wae can dihartikeun naon? Dihartikeun jalmi anu gaduh wudu, anu bersih tina hadas alit. Taku sabab kecap tohir teh mustarok. Jadi maknana teh seueur aya opat gitu. Tas samentawis teu aya katerangan anu nyebatkeun secara pasti nu dimaksud tohir di dieu teh tina naon ieu teh. Naha bersih akidahna, naha bersih awakna tina najis, naha bersih awakna tina hadas ageng, naha bersih hadasna tina hadas alit gitu. Jadi masih kena berbagai kemungkinan hadis nu tadi. Itunya. Tadi dia ya kesimpulanna kieu walladzi yutarajahu annal mustaraka mujmalun fiha fala yumalu bihi hatta yubayyan. Numutkeun pendapat anu kiat sabenerna kalimat anu mustarok lapadna hiji hartosna seueur eta teh masih aya sabaraha kamungkinan maksad sinarang tujuanana sehingga teu tiasa dijantenkeun teu tiasa diamalkeun sateu acan aya penjelasan anu kieu. Ieu teh la yamassa alla yamassal Qur'an illa tahirun, ulah ngaragap kana Al-Qur'an kajaba nu tahir. Ieu teh can aya kejelasan gitu nya. Nu tahir teh tahir akidahna tina kamusyrikan atanapi tahir tina hadas, nu alit jeung nu ageng atanapi tahir tina najis gitu nya. Nah gitu para wargi sadayana. Tatras anu terakhir janten kieu tina pembahasan anu nembe kurang tos dipahami aya dua pendapat, duanana tos didugikeun dalilna. Ngan intina terlepas tina pembahasan anu nembe tetep kana Al-Qur'an urang kedah aya ihtiram. Naon ihtiram teh penghormatan nya. Karena Al-Quran mah ulah lele wadeh itunya ulah lele wadeh. Kieu para wargi sadayana simkuring tos ngaduikeun tah can ya tentang ieu Bu. Di urang aya nu wantun nyiduhan Al-Quran teu aya, tapi lamun nyiduhan curukeun muka Al-Quran mah aya. Sami jeung nyiduhan sami eta teh. Mohon aikeunana mah kana Al-Qur'an sami Pak. Teu kenging entong teh nya. Ku kituna teh teu aya ihtiram. Sok aya teh ibu-ibu mah nu protes usah da hese sahese lagi muka lembaran Al-Qur'an moal bebregeg. Kitu para wargi sadaya. Di simkuring kajian dinten Salasa rutin Al-Qur'an. Simkuring khusus ngadamel meja nya. Jadi, supaya Al-Qur'an teh ulah sajajar jeung awak urang jeung bujur. Kitu nya. Ngadamel meja ibu-ibu sok protes usah da cenah heureun ieu teh make meja teh mending heureun ceuk. Urang ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Nah kitu. Nah kitunya para wargi sadayana tong hilap oge ari kewajiban urang kana Al-Qur'an teh kalintang seueurna nya. Jadi lamun tadi aya kalimat ngamuliakeun kana Al-Qur'an eta mah sebagianna wajibuna nahwal Qur'an, kewajiban urang kana Al-Qur'an teh satos ngaimani mempelajari naon deui tos mempelajari teh ngapalkeun Al-Qur'an, ngaamalkeun Al-Qur'an, ngabela Al-Qur'an, ngadakwahkeun Al-Qur'an, ngahormat kana Al-Qur'an. Seueur kewajiban urang teh. Sing urang nembe seserat mana kana Al-Qur'an? Nah, termasuk macanya tadi kalangkung gitu. Ya, teu nanaon.
sugan we putra serasan dibaca orang kamotivasi ngapalkeun ngaamalkeun kana Al-Qur'an gitu nya. Jadi henteu cekap kieu kana Al-Qur'an teh urang asa punah kewajiban geus diajar Al-Qur'an nya. Masih kene urang teh naon aya kewajiban ngaamalkeun ngadakwahkeun kana Al-Qur'an jeung ngabela kana Al-Qur'an. Sakitu nu tiasa dihaturkeun hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.